Mitra Anu Mulia Wilujeng tepangdangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana Pangjaya sapara kanca baden raskeun hanca dongeng nuka tunda carios nyambung judulna Panji Wanara. Ieu dongeng para mitra sadaya karangan Koswara ayeuna teh nincak bagian ka-50. Semanga dongeng urang teraskeun deui para wargi sadaya carios nyambung judulna Panji Wanara. Mamang lengser dina waktu sakedeung geus bisa nyadiakeun kareta kancana nu ditarik ku opat kuda nu ngahaja milih baradag jarangkung atuh para wargi jaragjag. Nya kitu deui geus ngabagi kuda hiji sewang ka para prajurit anu jumlahna aya 30 kuda. Lantaran para prajurit nu dibejaan ku Patih Wilaseta kalayan sanggeum nepikeun nemyang teh jumlahna aya 30 urang ngahaja milih prajurit anu garagah wungkul. Sanggeus nyadiakeun kuda jeung ngakaretana nu dijugrugkeun hareupeun karaton Mamang lengser harita atuh ngomong sorangan bari ngusapan kana tonggong salah sahiji kuda nu engke baris nari kareta kancana. Ayeuna geus siap di kuda yuh jeung kareta. Heuh kareta kancana. Pikeun tunggangan Kangjeng Raja sinareng Nyimas Prameswari Dewi Ubasi. Aduh teuing. Nyaan gagah lah sieup. Kangjeng Raja sinareng Nyimas Prameswari. Suksanos parantos sepuh namung katingali nama aranom we. Heuh ai kagagahanna mah sareng kakasepan teu kawon. Teu kaelehkeun kudu ngarora siga mah ayo mah kadun ngawartosan kalebet ya. Teras Mamang lengser muru kapayuneun panto. Nanging sabada dugi kadinya manehna kalah ngajanteng sorangan bari ngagerendeng deui ngomong sorangan. Ih. Moal naon kitu mun ngabejaan ayeuna? Yuh, aing mah. Sing ngaganggu we. Aduh, saru nyaho. Maranehna keur sarosonoan heula. Keur barbekelan beureut aing mah. Kumaha aingnya? Ari teh anu nemalan mah upama engke aing ngabubuntenan di cilaka di. Cir kitu ngeng para mitra kadangu swanten Nyimas Sarubasi meuni tarik naker. Mamang gancang ka dieu geura lain kalah gagerendengan we sorangan di luar. Ayo. Gancang ka dieu Mamang gancang. Mangga kaula nuwun. Mamang lengser ngagentak ngabubungan harita teh manehna nemalan. Bari jeung balaham belehem para mitra. Siga doma eleh nabugo omongan manehanana najan ngagerendeng lalaunan tapi geuning kadangueun ku Nyimas Rubasih nu aya di lebet karaton. Lajeng Mamang lengser arita teh ka karaton didinya kasampak parantos aya Ki Patih Wilaseta. Ngahaja laporan wireh ayeuna para prajurit parantos siap. Malah segala rupa bebekelan oge tos disadiakeun sakumplitna sapuratina taya kakurang naon-naon. Nya kitu bangsa pakarang tumbak pedang jeung nuliana ge bisi di jalan engke aya gangguan naon-naon oge geus kumplit disadiakeun keur ngajaga kasalamatan. Lajeng bae Kangjeng Raja Prabu Ageng Malela harita sasauran tumaros ka Mamang lengser. Kumaha Mamang lengser? Kareta kancana pakaian kaula jeung Nyimas geus disadiakeun. Parantos kaula nuhun. Tos saya gi Gusti itu aya dipayun sun. Syukur lamun kitu mah kakulana ge banget nya ngarasa bagja. Lantaran Mamang lengser ngestokeun pisan ka kula. Bari ret harita teh para mitra kanu janten garwa. Hayu uturang kapayun ayeuna Nyimas. Punyuk sumanga kaula nun Kakang sejang hiringan kenapa ngerasa? Ayu Ki Patih ayeuna keneh urang kaluar. Karunya para prajurit nu geus nungguan urang. Sumangga kaula nun. Sejang hiringan we abdi mah kaula nun. Syukur hayu ayeuna urang miang mengpeung alus waktuna. Lajeng harita keneh Kangjeng Raja Ki Patih Wilaseta oge Nyimas Rubasih kalayan diiringkeun ku Mamang lengser kaluar ti karaton. Di luareun karaton breh para prajurit memang geus ngumpul.
Geus Dariuk dina tongong kuda masing-masing pakarang geus kumplit samaka di Barawa nya kitu bangsa bebekelan kumplit sagala aya ngarah tumaninah di perjalanan ngarah bisa lancar taya gangguan naon-naon ke rombongan Kangjeng Raja sanggeus papadon ka pihak prajurit nu dikantunkeun jeung umajak ka prajurit nu jumlahna 30 urang dipimpin Kupati Bilaseta Bralwe Miang 30 hiji kuda ngiring kena kareta kancana lumampah beki lila beki jauh ninggalkeun pusir dayeuh nagri Paripari saja ngabujeng ka nagri Mandalawangi tunda lalampahanana Kangjeng Raja Narpati Paripari nu katelah Prabu Ageng Malela katut rombongan Nulu mampahna ngantun ke nagarana ngabujeng ka nagri Mandalawangi. Kacaturkeun ayeuna kaayaan di nagri Mandalawangi. Kaayaan estuning robah sagala-galana ayeuna. Nagara jadi minang aya dina kakacowan, bangsat, garong, mahabu, di mana-mana taya reureuna estuning teu aman kaayaan di nagara. Matak sareukseukna keur kituna teh saprak nagara di Rajaan Kupati Kunjaya. Nu dibarengan ku Resi Raksa Bungkayak minangka sesepuhna sedengkeun Nyimas Nawang Asih geus teu bisa aduh ieung deui lintang tinurutkeun bae kana kahayangna Resi Raksa Bungkayak jadi cocoban beurang peuting da munna teu nurut mah sieun cilaka malah teu mustahil bakal dipateni di ala nyawa teh lain bobodohan. Dina hiji poe para wargi Kangjeng Raja Anom Prabu Kunjaya nu ngangkat sorangan jadi Narpati di eta nagri ngaheuyeuk dayeuh ngolah nagara nuju calik dina korsi Gading Gilang Kancana kalayan dipayunan ku Mama Resi Raksa Bungkayak minangka penasehat anu nuju calik tumaninah bari ngelepus udun surutu sagede leungeun bangun nikmateuna keur hasibna mending ngelun kaluhur leuh ibarat urukan nya aja ya nya kitu di Kangjeng Raja hari tangan nyuruput cai kopi bangun taya seubeuna sababaraha gelas para mitra sadaya geus beak kaambeuk meuni atuh harita teh memang atuh Kangjeng Raja oge atuh disagedengeun sok minum kopi teh manehna sok minum anu dina botol cai herang dina botol bari nya kitu sabada nginum teh tuluy ngagak-gak seuri malah kadang-kadang nepi ka mabok bangun anu bungah lamun geus mabok teh bari jeung ngaleguk we nginum atuh inuman nu matak mabok teh Kangjeng Raja Anom Kunjaya harita kedah carita Ki Guru ai mara sinuga ka sakti Utesang tetanyana udah dina kula laksana jadi raja dilekatan jadi Narpati Agung Nagri Mandalawangi mangsa ayeuna sia kumaha pangisi nagri sumembah hormatna keur ka kula ieu taya lian lantaran kula boga guru nu pinter boga penasehat nu dinanggit boga guru sugi pagarti jemarku pangabisa bari cekluk dina ngomong teh para mitra lantaran mun tas minum sok kitu cenah tas nenggak sigan mah Kangjeng Raja teh jadi kieu para wargi Resi Raksa Bungkaya ningali anak muridna anu geus jeneng jadi Narpati Nyakrawati ngabahu denda di nagri Mandalawangi tuluy seuri ngagaka Mama Resi Raksa Bungkayak nu keur ngulup melepus kudun surutu harita ngehkeh seuri bangun usul gemah hate bari jeung lalengakan sagala rupa panona meuni peumbeunta ai soal kagagahan jeung kasaktian mama geus teu perlu disangsikeun deui moal aya duana jalma nu luhur ilmu jemar ku panana iwati mama sorangan ngan ayeuna mama rek tumanya nah kiranya butuh pipata batiheun atawa henteu cing kumaha sang raja butuh ku papati nagara atawa henteu
Wah, teu perlu cukup ku kaula we sorang. Dibantuan ku para prajurit jeung para tamtama. Misalila ieu anut jeung akur ka kaula. Nya teu naon-naon kitu oge. Ngan kade we ku ayana ayeuna di Bandungan ku mama. Disaksian ku mama tur mama salila ieu cicing di dieu. Marengan ka sang raja muga sang raja ulah nganggap mama jadi papati. Lamun sang raja nganggap mama salaku papati nagara, doraka. Sang raja bakal kawalat gitu. Jabat eta pangkat kerajaan bakal dicopot ku mama sorangan. Pokna para mitra Mamarsi Raksa Bungkaya bari jeung Sukaseri bangun taya reureuhna aya dina kabagjaan jeung kasugemaan kitu nama pantes para wargi lantaran atuh bisa nganter kana kahayang jeung pamaksudan Kipati Kunjaya nu ayeuna geus laksana jeneng Narpati Agung Nagri Mandalawangi. Ngaso heula para wargi anu mulia, ngaso heula ngaso. Para mitra pamiarsa, Kangjeng Raja atuh anu nangteng nalahna Prabu Kunjaya. Tuh ini mah hebat Prabu Kunjaya para mitra Kangjeng Raja teh. Harita teh para mitra nyarita seuri bari lalengakan kalayan pokna. Muga mama ulah salempang, ulah ringrang lantaran kula salilana baris tumut, baris nurut kana kahayang Mamarsi Raksa Bungkaya. Nu janten sesepuh janten penasehat kaula salila kula jeneng raja. Lantaran upama teu aya mama apan kula tacan karuhan jadi raja. Da ayeuna mangga mama urang ngaleueut, urang sukan-sukan sok tadi nyanak saboto. Aduh. Hayang inuman model kumaha ge aya mama di dieu mah. Mangga sang raja, mangga katampi pisan kanyaan jeung perhatian sang raja ka mama kitu. Gap atuh kana botol inuman memang ngajajar sababaraha botol. Aya dina meja leguk nginum ditohtor we tina botolna da sabotol teh mendingan sakali ngaleguk nginum menigeus kosong taya sesana teuing lahang teuing naon ieu paramita sadaya nu diinumna bari jeung nginum taya eureuna kalayan leuleumpangan ka ditu ka dieu di jero karaton leumpangna ge geus mimiti dadalidegan Mamarsi Raksa Bungkayak teh bari jeung ngocoma ngomong ngan turutkeun kahayang mama sang raja lantaran lantaran nyaan ieu mah lantaran bokona mah atuh para mitra sadaya bari tirang teh Mamarsi Raksa Bungkaya karita teh tuluy nyarita deui lantaran mama hayang boga deui jikan kanu geulis jeung anu kaayaana leuwih ngorabatan Nyimas Nawang Asih. Tapi ulah cangcaya lantaran Nyimas Nawang Asih moal dipiceun anjeunna tetep dijadikeun bojo ku mama nu kahiji. Cing kumaha nyaha kahayang mama baris dicumponan ku Kangjeng Raja tawan teu. Ulah salempang mama, ulah salempang mama, ulah salempang sagala rubi kapalai mama sumangga saja dilaksanakeun ku kula
tongboron me pala di taman hiji atau nepi dua orang mojang gelis kanggo garwa salira mama dalam palai opat atau nepi 5 orang oge kana tangtu baris diantar kukula mama reba loba di negeri Mandalawangi nu gelis rek neangan parawan rek neangan randa aya mama malahan boga pamajikan ge minta pepegatan we ka salakina malah ngarah kacumponan kilir sapoe hiji dina sabulan mangka 30 urang mojang nu gelis mangga tiasa dipilih ku salira mama kitu Patih Kunjaya nu ayeuna jadi raja estu ninganteur atuh para mitra salalawasna kana sakur kapalaina Mama Resi Raksa Bungkayak nu jadi penasehat atawa sesepuh di nagara puguh we keur Mama Resi Raksa Bungkayak mabungahenaker ku ayana panawaran saperti kitu ti Patih Kunjaya nu ayeuna geus jeneng raja nagri Mandalawangi. Syukur katarima ku mama katarima sagarupi kanya jeung perhatian ti Kangjeng Raja ku mama ngan saja bati eta mama teh boga kahayang sejen Kangjeng Raja pokna Resi Raksa Bungkayak ngomongna darianaker mangga geus saurkeun mama palai naon mama teh tepira kahayang mama-manya eta hayang dipangomeankeun padepokan saungna geus butut hateupna beus loba nu bocor jabati wangunan leutik deui ku kituna mama miharep sangkan bisa nyieun padepokan nu leuwih gede leuwih laluasa leuwih lega leuwih tumanina ku hal eta mama minang ka sesepuh sang raja muga dilaksanakeun kahayang mama hayang ngomean padepokan waya ditutukan Cakrabuana kitu da moalnya boga murid jadi raja ari padepokan warurat musrat basret da baleuti tah kitu kahayang mama teh muga ku Kangjeng Raja bisa dilaksanakeun eta kahayang mama ngaso heula para wargi sadaya ngaso heula ngaso Kangjeng Raja Prabu Kunjaya harita teh cumarios deui. Wah, gampang soal eta mama. Gampang soal eta mah. Enteng pisan enteng. Tenang we gampang soal eta mama. Modalna loba mun kurang ngakariningkatkeun atawa naekeun pajak. Ngarah gampang bisa ngumpulkeun duit nu loba kitu tah. Alus ngan iraha rek ngamimitian ngumpulkeun duitna sang raja. Sigana mah mama parantos teu sabar. Palai geura ngajleng agreng pangintennya kayan padepokan teh. Atuh memang kitu pisan atuh. Bener pisan geus teu sabar mama teh. Hayang geura padepokan anu mewah, anu alus. Da moalnya padepokan guru raja. Bet butut onaman mah butrak batrek. Ku kituna muga digancangkeun ngumpulkeun duit. Kitu tah sang raja. Sabar heula atuh mama ayeuna mah tacan waktuna. Lantaran segala rupa oge apanan mi butuh waktu henteu bisa kejot borosot kitu bae mama. Nya teu naon-naon. Ngan ayeuna nginum geus seubeuh, udud atuh hayu ge geus surutu geus beak sakotak. Mending hayu urang jalan-jalan, urang neangan nu geulis. Neangan anu geulis jangkung leutik ngajalantir ka sedep mama. Ngan mama panasaran hayang nyahorang apa nikah nu keur dipanyara sang raja. Hayu atuh mama, dalah kula ge panasaran hayang nyaho nasibna si Raga Panika. Sakalian urang layan nyimas nawang asli.
nu aya di panjara sejena deui mama. Hahaha. Beres. Mama mangarojong naker. Hayu atuh urang miang ayeuna keneh Kangjeng Raja. Mangga mama. Kangjeng Raja Prabu Kunjaya kalayan ngiringkeun Mamarsi Raksa Bungkayak. Harita kaluar ti lebet karaton ngajugjug kapungkur sejangarori para tahanan di jero panjara. Ari Nyimas Nawang Asri nu panjarana ngareneng sareng tempat nu panjarana Kangjeng Raja Ranggapandika memang parantos uningaeun kana kaayaan Kangjeng Raja nu tipayun dijebloskeun ku Patih Kunjaya. Puguh we nalangsana mah puguh we sedih nama. Malah palai ari nulungan mah palai ari nemelaan mah. Nganya kitu teu bisa majar kumaha da puguh anjeunna ge apanan. Aya di lebet panjara najan teu sami tapi tiasa silih talingakeun sinareng Kangjeng Raja Ranggapandika. Ngan kaya Nyimas Nawang Asri upama aya nu ngaroris ka panjara, anjeunna sok gancang ngusut-ngusut rambut, malah sok diangiran ku taneuh, ngarah katingalina si gajal mah teu hideng, si gajal mah kurang saeunan. Atuh kalakalan kala Nyimas Nawang Asri sok hahariringan, sok tetembangan ngalagu ka mana karep teu puguh regepkeunana. Harita Kangjeng Raja Prabu Kunjaya nu disarengan ku Mamarsi Raksa Bungkayak geus cunuk ka hareupeun panjara, malah geus biasa bisa ningali kana kaayaan Prabu Ranggapandika di lebet panjara. Kaayaan Kangjeng Raja Ranggapandika najan engal keneh di panjara salirana meuni begang rangkebong, bangun ngalaman susah naker, nalangsa naker kaayaanana estuning matak pikawatireun. Ningali kanu datang Kangjeng Raja Ranggapandika nu keur ngahruk di lebet panjara. Bari keheuna anu aya kapalaina mah kaluar teras ngamuk nguak ngawi. Nganya kitu para mitra sadaya. Harita ge memang teu tiasa kalaksanakeun. Teu bisa naon-naon anu aya mah ukura bisa molotot. Ngebrehkeun ka keheul jeung nafsu. Nu taya babandinganana kanu keur narangtung ngaluareuna saribsig beuki. Beda deui ari Patih mah ayeuna jadi raja, nyatana Ki Kunjaya seurinya kakak babarengan jeung Resi Raksa Bungkayak. Si jana mah teu saeutik, taya rasa karunya, eueuh rasa watir kanu keur aya di jero panjara nyandangan katungaraan. Tinggal itu Mamang Guru, kayan si Ranggapandika. Aduh, menirang kebong gitu jika aki-aki. Manehna menigeus begang tinggal kulit jeung tulang we. Sakitu can aya bulana manehna di panjara. Manehna ngarengkol geuninganna kawas peusing. Ngaso heula para mitra sadaya. Ngaso heula ngaso. Para mitra pamiarsa, harita Resi Raksa Bungkayak tuluy cumarita deui. Oh, Kangjeng Raja, ayeuna mah karasaeun da kumaha ngeluk anu ngaran si Ranggapandika teh. Lila-lila mah kana tangtu manehna baris modar. Moal lila deui ge hirupna Kangjeng Raja teh deuleu. Kada kitu tangtuna ge lah. Nah puas we sugema hati kula. Pemanehna bisa gagancangan modar jadi bangke teh. Anu mata oge Ranggapandika edan sia. Ulah sok ngajago ari jadi jalma. Tungtung nak itu nasi Pandika deuleu. Ayeuna jadi tahanan ngaringku kawasku. Ngarengkol sia kawas orai. Taya tangan pangawasa puas deuleu. Cing atuh halusna ayeuna dikumahakeun da si Ranggapandika si kurang ajar teh. Kangjeng Raja. Resi Raksa Bungkayak ngareret ka Kangjeng Raja Kunjaya bangun boga pamaksudan anu tangtu. Nu aya kaitanana jeung Kangjeng Raja Ranggapandika. Ngahulang sakedeung Kangjeng Raja Kunjaya
barang ngadangu kasauran mamar siraksa bungkayak red deui kakang jeung Raja Rangga Pandika katingalina beuki ngeluk tungkul dina kayan tambah pikarunyangeun teh lain bobodohan geus kitu pokang jeung raja atuha kedah carita kumaha mun kieu mama kumaha teh kang jeung raja si Rangga Pandika urang sinamoyan tengah poe ereng-erengan di tengah lapangan sisi-sisina dikuriling dikuribeng kudurukan nu seuneu ngabebela ngara-karasaeun ngara panaseun mama kumaha mun kitu alus alus mama memang satuju pisan lila-lila ge kana kanggo baris modar baris tutung baris geheng mamar siraksa bungkaya kalah kasiringeh ke harita teh bangun anu sugemaeunaker Kangjeng Raja Rangga Pandika nuker nyanangan hukuman jung nangtung panon anu geus ceuleuyeun dianggo molotot kanuduaan bari ngagantawang nyarekan waktosna para mitra anu mulia